Golok Ciomas palain sambarangan mimiti nyen golok Ciomas mah eta teh dibelem si besina geus dibelem ge nya nama lain dipantekan cara urang pangodokan trang treng trong trang treng trong trang treng trong tama paranti bawang nu kos kitu di Ciomas mah baheula aya ngaranna Ki Saikin ngaranna dicekel eta beusi nu hurung teh dipaut make leungeun teh nyin golok Ciomas nu mantak terkenal teh lain sa Ciomas-Ciomasna dibacakeun babacaana bismillahirrahmanirrahim ya Allah ya Jabbar ya Bak mau diteruskeun ku aing jakus ya direkam dipauta beres dipaut dibelem deui sanggeusna dibelem hurung marong naon ta marong mahalayuna marong atuh marong ruhai Sunda-Sunda kene begos ya ese Malayu mah saing mah mentek Sunda bae marong ruhai ai ruhai mah eta seuneuna ai marong mah ieu tah eta langsung dipaut deui pautan kedua kuari mah dicokot tina awi memerangna teh ditempelkeun ka dinya di bismillahan deui moal dibaca ku aing doana ya supendai ka dinya kuari nyokot oraitan dipaut eta oraitan ti buntut ka hulu kena keluar perah geus kaluar perahna ditotolkeun ka dinya set ku Si Saikin dibelem deui ka dinya bari potonganana dipencoskeun tungtungna ditungkulkeun teh golok Ciomas ukuranana moal aya nu leuwih ti sajengkal lantaran eta mah lain sambarangan golok leuwih bae ti sajengkal ukuranana moal manjur urus sajengkal bae nya mah mantak aya nu sajengkal golok aya nu sajengkal ti bujal lain deui tah sajengkal ti bujal urusan intern tah mah tahu golok Ciomas teh kos kitu beres ditenden di luhur para dikiblatkeun tah eta teh 40 poe 40 peuting jeung loba deui ramuan-ramuan anu lainna deui anu ditempelkeun ka dinya secara zahir model tadi secara batinna hasil urad wirid disulusupkeun ka dinya hasil wirid disulusupkeun ka dinya geus beres eta teh sekian bulan diteuneun tahunan golok Ciomas mah geus beres ditapaan eta golok asal katoel bagi teu kudu dibacokeun toel ke apa yang terjadi ya